pangorbanan teu aya anu langkung luhur tibatan ti ajal. Sanes teu aya hal margi nyawa teu tiasa dibayar ku harta ku banda. Upami eta dipasikeun berarti eta teh pangajenna teh pangluhur-luhurna moal kabeuli. Sampurasun pamiarsa sadaya tepang deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan. Kumaha pamiarsa daramang? Mugia pamiarsa teras aya dina berkah Gusti dipaparin kasehatan kakiatan ku Gusti Pangeran. Pamiarsa Gentra Kahuripan dinten ieu masih keneh ngaguar neraskeun perkawis sajarah rarancang Gusti kangge nyalametkeun sadaya umat manusia. Nah, kumaha obrolan ieu diteraskeun perkawis pangangon nu bumela. Namung sataacan obrolan ieu langkung jero mangga nyanggakeun aya hiji kidung rohani anu judulna Ratu Adil produksi Sanggar Mekar Asih. Mangga nyanggakeun. Warisan geus peren dicekel para gegeden bener ceuk wangsit Eyang Prabu Raja Sunda nu baheula. Kiwari cunuk waktuna ninggang kana mangsa kudu neang budak angon pikeun tumbal sarerea arah dihampura dosa sangkan hirup waluya sabab zaman bakal ganti dipimpin ku Ratu Adil. Urang Sunda disarambat nagara ngahiji deui. Ratu Adil nu sajati cing saha eta wujudna kiwari kabeh bakal ngarti di mana eta asalna. Ratu Adil nu sajatinya budak angon wujudna lungsur ti sawarga nu mulia pikeun urang nu doraka sapertos nu parantos dicatet na kitab suci jadi manusia sajati umela nepi ka pati sing saha anu percaya baris menang kebahagiaan pangangon urang nu sajati nya eta
masih. Tah pamirsa mugia lagu anu neme janten pangjajab kana obrolan urang anu nyanak judul Pangangon anu Bumela. Di payuneun simkuring aya Pak Adang sampurasun Padang. Rampes. Hatur nuhun tos sayugi waktosna. Sami-sami. Oge ieu aya nu ngejreng nganggo acu koneng kabaya koneng Ibu Rita anu bade ngabantosan dina obrolan dinten ieu. Tah Padang, Mohon Pak. ieu dina cariosan perkawis tema Pangangon nu Bumela, Mohon. abdi teh bade ngaoskeun dina pangandika Gusti. Mohon mangga Bapak. Ieu eces pisan memang dina Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Mohon. Ieu abdi bade ngaoskeun. Kami teh ibarat pangangon nu Bumela anu daek bela pati ka domba-dombana. Nah, tiasa pangeceskeun teu pangangon ramalan pangangon ieu sareng hal dina naon anu dipidamel ku anjeunna. Leres pisan. Tangtos ieu salah sawios bagian pangandika Gusti anu penting dina dasar iman urang. Patali sareng peran-peran anu dicandak anu dipidamel ku Gusti Yesus. Sateu acan urang kadinya dina mimiti ayat ieu kami teh diange kecap kami teh. Ieu sim abdi hoyong rada negeskeun perkawis ieu kunaon ieu teh penting margi kecap kami teh mangrupikeun kecap anu langsung pangangken Gusti sateu acan anjeunna oge gumelar di alam dunya. Nyaeta disebat zaman-zaman upami perjanjian lawas mah zaman perjanjian lawas. Kapungkur waktos Gusti nepangan ka Nabi Musa dina rungkun cucuk ngangge kecap anu sami. Sok sanaos dina bahasa anu benten. Benten sapaan anu sami. Kami ieu teh. Ngangge kecap upami dina bahasa Yunani nama gitu egoemi. Upami dina bahasa Ibrani waktos nepangan Nabi Musa mah ngangge Asher ehye Asher. Jadi sami kecapna teh frasena teh sami. Naon hartosna? Hartosna pribadi anu sami nyumpingan. Pribadi anu sami henteu benten sareng anu aya di dieu. Ieu patali sareng kecap kami ieu teh. Janten ieu mintonkeun kailahian Gusti Yesus dina Janten perkawis ieu. maksudna Gusti Yesus anu jumeneng di tahun awal Masehi. Mohon. Ieu teh anjeunna kan tos mintonkeun atawa tos Leres. Sapertos misalna abdi upami urang gitu aya di hiji tempat ayeuna pasti urang nyangemkeun sakumaha kaayaan urang kitu oge upami urang engke aya di hiji tempat anu salajengna. Urang oge moal robi tangtos ieu urang teu robi. Nah Gusti nyangemkeun hal anu sami. Janten frase ieu nunjukkeun kami ieu teh mangrupikeun frase langsung anu diange ti kawit perjanjian lawas. Janten ieu sanes anu sejen. Nah, patali sareng bacaan urang nyaeta Yohanes 10 ayat 11 ieu patali sareng pangangon anu sae ieu kaperyogian urang sadayana. Urang sadaya meryogikeun pangangon anu sae. Tur ieu memang ngarujuk ka Gusti Yesus ku anjeun. Nya urang tinggal heula dina perjanjian lawas aya Jabur 23. Aya nubuat langsung anu diserat dina perjanjian lawas. Jabur 23 nya. Jabur 23. Ieu pasal anu terkenal ieu mah. Mohon Entos kasohor seueur didamel lagu nya seueur dibahas sajabina tapi panginten teu seueur ngabahas yen ieu teh salaresna mah nubuatan kangge pangangon anu sajati anu Bumela anu bari sumping nyaeta Gusti Yesus ku anjeun. Dina Jabur 23 disanggeukeun kieu pangeran teh Gusti pangangon abdi. Abdi moal kakirangan, abdi diaubkeun di sampalan hejo ngemplo, dicandak kasisi cai anu seger tur leuleuy. Kumantena dijagjakeun deui dipingpin nyorang jalan nu bener saluyu sareng jangjina. Najan nyorang poek ngajumleng
abdi teu kedah sieun nun pangeran reh Gusti nyarengan gada sareng tetekan Gusti ngaping ka abdi. Gusti nyayagikeun idangan keur abdi di hareupeun panon musuh-musuh abdi. Ku Gusti dipapa gelir tamu ka ajen, dipaparin inuman sedep, gelasna mani leber. Abdi ngaraos kasayan sareng kanyaah Gusti. Gusti nyarengan ka abdi saumur-umur, sarta gedong Gusti bakal jadi hirup pamatuhan abdi saumur hirup. Pangeran teh Gusti pangangon abdi. Janten rupina peran atanapi padamelan pangangon teh mangrupikeun oge lambang padamelan anu baris dipilampah ku Gusti. Gusti ngangon umatna, Gusti nuntun umatna, janten di dieu eces ka urang yen ieu teh mangrupikeun Gusti Yesus teh mangrupikeun nubuatan tina cariosan-cariosan ngeunaan pangangon. Sanes mung pangangon anu biasa tapi pangangon anu bumela. Jadi hartosna hubungan Injil Yohanes tadi sareng Jabur ieu teh gambaran anu bakal sumping. Kaayaan pangangon anu sakitu bumelana sakitu sae. Mohon janten ieu eces pisan anu disebat kecap pangangon teh sanes nu dimaksud tukang ngangon anu sejen nu nuju ngangon domba. Mohon benten tapi ieu ngarujuk langsung museur langsung yen nu dimaksud pangangon anu bumela teh nyaeta Gusti Yesus ku anjeun. Sanes pangangon anu sejen anu nuju ngalaksanakeun kagiatanana ngangon domba. Janten ieu mah lir ibarat lambang atanapi ini ieu teh sapertos siloka gitunya, siloka. Janten peran Gusti salaku pangangon. Engke upami ku urang dilajengkeun tiasa ningal naon langkungna, naon bentenna sareng pangangon-pangangon anu sejen. Tah sakitu perkawis bagian ieu kunaon ieu aya nyaeta sakali deui ieu teh mangrupikeun nubuatan anu salajengna dina Injil Yohanes eces pisan ieu ngarujuk langsung ka Gusti Yesus. Gitu. Mohon. Tiasa teu siloka ieu teh memang ngagambarkeun yen Gusti Allah teh sapertos pangangon gitu urang-urangnya. Leres. Pami kitu mah. Justru eta pisan, namung sanes mung asal pangangon, engke benten pangangon anu dimaksud anu nyaeta nu bumela, nyaeta Gusti Allah ku anjeun, nyaeta Gusti Yesus ku anjeun, benten sareng pangangon anu sejen. Diange kecap pangangon margi di mana-mana pangangon gaduh peran anu sae, tapi henteu sadayana sae. Namung ieu mah pasti pangangon anu benten anu salawasna sae. Margi aya engke naon nu dipidamelna, naon anu dilampahkeun teh benten pisan sareng pangangon anu sejenna, anu umum. Gitu. Pak bade patarosan abdi punten. Mangga Ibu, mangga. Janten eta teh sanes mung secara lahiriah tapi secara jiwa oge. Tah, ieu sae pisannya. Janten naha perkawis pangangon ieu hiji pangangon anu peranna nyanak kana hal-hal lahiriah. Misalna nyayogikeun tuangeun sareng sajabina, upami diibaratkeun domba mah dicanak ka jukut nu hejo ngemplos sakumaha jabur. Nah mung cekap di dinya atanapi naon? Rupina di dieu upami ningal pangandika Gusti, urang tinggal heula ayatna nu ka-10 nya dina pasal 10 ayat nu ka-10 kieu disangemkeun mohon dina Yohanes anu tadi. Tadi urang ngaos ngawitan di ayat 11, namung ayeuna urang mundur saayat di ayat 10 ku abdi diaoskeun kieu, bangsat datangna ngan arek maling, ngaroga hala jeung ngabinasa. Ari kami mah malar supaya umat harirup sarta carukup. Kecap di dia nu kedah janten puseur atanapi perhatosan urangnya eta ari kami mah malar supaya umat harirup sarta carukup. Hartos kecap hirup cukup ye sanes mung cumarios perkawis kaperyogian lahiriah. Tapi ieu cumarios perkawis kaperyogian batin. Justru ieu anu janten puseur utamina. Apan urang tiasa terang. Jalmi ngaraos tentrem, ngaraos bagja teh sanes ukuranna ku harta banda leres teu. Lubak libluk bro di juru bro di pantong ngalayar di tengah imah ge
upami teu aya katentreman mah henteu karaos eta teh banda teh hiji berkah lah anu berkah muhun maparin tahu. Upami urang uih deui kana Jabur 23 tadi di dieu ge eces yen Gusti salaku pangangon teh ieu cumarios sanes patali sareng fisik utamina dina Jabur 23 tadi. Hayu urang tinggal geranya ieu seueur cumarios patali sareng kaperyogian batin urang. Nu kahiji urang tinggal Pangeran teh Gusti pangangon abdi moal kakirangan. Janten hartosna sanes cumarios perkawis jukut da namina kaperyogian jalmi mah sanes hal materi hungkul. Peryogi namina rasa aman. Peryogi namina kaperyogian katentreman. Peryogi oge minuhan kaperyogian secara psikologi. Sanes mung patari sareng biologis hungkul, psikologi sareng sajabina di dieu saurna Gusti nyekapan. Hartosna kange sadayana, sanes mung sarupi. Upami urang ngalajengkeun dina Jabur tadi, ku mantena dijagjagkeun deui diaping nyorang jalan nu bener, saluyu sareng jangjina. Nah, jalan bener teh maksadna mung jalan anu henteu bahaya, jungkrang sareng sajabina sanes. Kalebet oge jalan upami pangemut urang, upami pamadegan urang tos mengpar. Ku Gusti diaping supados urang janten leres. Jalmi anu tadina teu wanoh ka Gusti diaping janten wanoh ka Gusti. Ieu kaperyogian rohani sanes jasmani. Kitu oge upami urang neraskeun dina ayat salajengna. Gusti nyayagikeun idangan dina ayat kalima. Keur abdi dihareupeun panon musuh-musuh. Abdi ku Gusti dipapag lir tamu ka ajen dipaparin inuman sedep gelasna mani leber. Upami urang ngemut ieu mangrupi hal lahiriah, pamohalan. Piraku aya musuh ngalingkung urang bade tuang leueut. Pan pamohalan. Tangtos nu dimaksud nya eta hiji jaminan katentreman di dieu. Ieu sanes perkawis fisik, ieu perkawis batin, perkawis rohani, perkawis psikologi. Yen upami Gusti pangangon urang baris dicekapan. Ayat nu kagenep, abdi ngaraos kasayan sareng kanyaah Gusti, Gusti nyarengan ka abdi saumur-umur sarta gedong Gusti bakal jadi pamatuhan abdi saumur hirup. Janten eta sadaya baris karaos yen memang Gusti salaku pangangon anu bumela teh sanes mung nyekapan sak perkawis tapi sadaya sisi kahirupan nu diangona dicekapan. Gitu Bu. Leres. Mohon sami-sami Ibu. Tapa janten memang anu janten patarosan urang ayeuna upami pangangon nu bumela ieu anu nunjukna ka Gusti Yesus Kristus. Mohon. Naon bentenna sareng pangangon-pangangon anu sanesna. Mohon. Tah ieu patarosan saya sareng penting pisan. Kumaha urang tiasa ngabentenkeun mana pangangon anu bumela, mana pangangon anu mung sakadar pangangon. Malihan henteu layak disebat pangangon. Hayu urang tinggal dina ayat 11 dugi ka 16. Dina Yohanes 10 kene. Dina ayat 11 nyuhunkeun dipangaoskeun mangga pasam. Ayat 11 ngawitan ayat 12 ya pasam. 12 dugi 15. Mohon. Yohanes 10 ayat 12 dugi 15. Anu buburuh anu lain pangangona jeung lain anu bogana. Nenjo aya ajag teh anggur lumpat kabur. Domba-domba diantep, dirontok jeung diubrak-abrik ku ajag. Kawantu lain bogana sorangan. Munasabah kabur oge ngaranna ge nu buburuh moal paduli ka domba-domba. Kami teh lir pangangon anu bumela. Sakumaha Rama kenal ka kami kenal ka Rama. Kami wawuh ka domba-domba kami, nya kitu deui domba-domba kami oge wawuheun ka kami. Kami moal sungkan ngabelaan nepi ka ajal. Dugi 15. Ayat 16 ya jadi.
aya keneh domba-domba kami lian ti anu ieu anu henteu sakandang jeung ieu nu ku kami arek dibawa ka dieu tangtu narurut kana sora kami arek disakandangkeun jeung nu ieu diurus ku hiji pangangon. Mohon sakali dia sanes hartosna domba anu salaresna nya sanes domba embe domba Garut sanes sajabina sanes tapi yang dimaksud nyaeta jamaah Gusti jalmi-jalmi nu percanten ka Gusti. Gusti salaku pangangon disangemkeun di dieu anjeunna ada nyaeta pangangon nu bumela. Dina mimiti urang pedaran dina tepangan ieu urang parantos ngaos eta. Kunaon bumela? Ayat 12 anu buburuh anu lain pangangon jeung lain anu bogana nenjo aya ajag teh anggur lumpat kabur domba-domba diantep dirontok jeung diubrak-abrik ku ajag kawan tu lain bogana sorangan. Munasabah kabur oge ngaranna ge nu buburuh moal paduli kana domba-dombana. Anu kahiji urang tiasa ngabentenkeun yen pangangon nu sejen mah mindamel pada melana teh kange kenging timbal balik. Upami ngange kecap bahasa Indonesia mah upahan. Nya sabaraha dipasihan nya sakitu oge dipidamelna. Henteu tiasa masihan langkung. Tapi Gusti mah kumargi anjeunna pangangon anu bumela henteu kitu. Upami aya bahaya aya naon dipayunan. Bela ngabela eta nu kahiji. Kumargi ngaraos ngamilik eta domba. Benten sareng anu buburuh, da sanes domba abdi dan da sanes banda abdi. Nya henteu satata sariksa, henteu sabanda satata sariksa. Dina kecap bahasa Sunda aya kitu. Sabanda teh sasarengan. Rejeki urang, rejeki sasarengan. Kumargi kitu di alana sasarengan, di olahna sasarengan, di urusna sasarengan eta sabanda. Satata hartosna di manajemen atau napi diurusna sasarengan. Sariksa sami-sami tanglewaler ngariksa. Tah upami pangangon anu sanes pangangon anu bumela henteu kitu, henteu tiasa sabanda satata sariksa. Anjeunna mah upami aya bahaya mah dietang. Wah, ieu bahaya nyilakakeun abdi henteu. Bayaran teu sapira. Tapi kedah korban nyawa teu sangem dikantunkeun. Tah eta saur Gusti nu kahiji eta bentenna. Salajengna urang tinggal deui ngawitan ayat nu ka-14. Kami teh lir pangangon anu bumela. Sakumaha Rama kenal ka kami kenal ka Rama. Kami wawuh ka domba-domba kami, nya kitu deui domba-domba kami oge wawuheun ka kami. Kami moal sungkan ngabelaan nepi ka ajal. Nu kadua nya eta antawis anu ngangon sareng nu diangon sami-sami gaduh hubungan anu sae. Anu ngangon tangtos terang da kumaha bade niten kumaha bade ngariksa kumaha bade bumela anu dibelana teu dikawanok tangtos Gusti terang ka urang apal ka urang kumaha hiji-hijina kumaha sifat-sifatna kumaha kaperyogianana kumaha kitu urang ninggal dina Jabur Gusti pangangon urang pangangon anu Gusti pangangon anu nyekapan segala rupi kumaha kitu Gusti itu leres-leres anjeunna terang. Upami pangangon anu sajati atanapi pangangon anu bumela teu mungkin teu terang dombana. Malihan geuning upami urang ningal kana kahirupan anu kagungan ingon-ingon dugi ke dinamian. Nami teh sok samindengna janten gambaran eta kaayaan hiji ternak. Contoh misalna si kasep. Hartosna eta ternak teh kasep numutkeun anjeunna. Sanes numutkeun tetangga. Kumaha kitu anjeunna nyaur si kasep. Kasep si gagah gitu. Aya anu nyebatkeun cenah si Robin cenah gitu. Rupi-rupi. Masing-masing nami eta ciciren yen ternak eta dipikawano ku nu ngangon. Tah, langkung ti kitu dina panungtung ayat anu ka-15 disanggeukeun kieu. Kami moal sungkan ngabelaan nepi ka ajal. Benten pisan papalimpang sareng pangangon anu biasa gitu mung barang damel gitu. Mung buburuh ieu mah cenah moal sungkan hartosna pangorbanan teu aya anu langkung luhur tibatan ti ajal sanes teu aya hal margi
nyawa teu tiasa dibayar ku harta ku banda. Upami eta dipasikeun berarti eta teh pangajenna teh pangluhur-luhurna moal kabeuli naon ge. Da dugi kadangat ayeuna sabeunghar kumaha ge jalmi teu tiasa manjangan atanapi mondokan Yosua. Yosuanya. Pami dipundut mah dipundut. Coba bayangkeun sakitu henteu kaudag ku ajen materina nyaeta harga Yosua. Tapi Gusti nyangemkeun ajal oge henteu sieun. Salajengna di dieu nu pamungkas aya keneh domba-domba kami lian tinu ieu anu henteu sakandang jeung ieu ku kami arek dibawa ka dieu. Tangtu narurut kana sora kami arek disakandangkeun jeung nu ieu diurus ku hiji pangangon. Rupina kajabi anu tos rutin diangonku mantena aya domba-domba sejen ti piluaran anu baris dicanak disahijikeun. Ieu cumarios perkawis jalmi-jalmi nu percanten ka Gusti Yesus anu di luar bangsa Israel waktos harita. Pami percanten ka anjeunna janten domba-domba Gusti. Tah sakitu perkawis perbentenan antawis pangangon anu bumela sareng hiji deui kumargi waktos ieu nyered ka urang janten tiasa teu disebatkeun yen inti pangangon anu sae teh nyaeta gaduh sikep anu rela ngorbankeun dirina. Leres pisan. Nah, upami memang eta nilai ti makna pangangon anu sae ieu nah masih relevan teu kangge danget ayeuna masih keneh masih tiasa eta teh masih keneh berlaku lah di zaman kiwari tangtos. Urang tinggal heula dina ayatna anu ka 20 genep dugi ka 27 sakedap urang tinggal di masih dina pasal anu sami 2 genep 27 kieu unggalna tapi geus tangtu aranjeun moal percaya sabab aranjeun lain domba kaula mah ngadengekeun kana sora kaula wawuh ka maranehna sarta maranehna anut ka kaula ku kaula dibarere hirup langgeng salalawasna moal paraeh moal bisa karampas ti kaula eta nuku rama dipaparinkeun ka kaula teh leuwih tina naon-naon jeung moal aya nu bisa ngarebut tina panangan rama anu ngurusna aliramana jeung kami teh hiji keneh. Tah eta ieu penting pisan janten relevan keneh relevan. Kahiji dugi kadanget ayeuna urang masih meriogikeun hiji pangangon, hiji pangaping, hiji pribadi anu tiasa nuyun nungtun ngarahkeun urang ka tempat-tempat memang anu dipriogikeun ku urang. Ngarahkeun urang dina padamelan, ngarahkeun urang dina nyekapan kaperyogian secara jasmani, secara rohani, secara psikologi, ngatur rumah tangga. Upami urang teu gaduh pangangon, tiasa janten urang ngatur ku kamampuan nyalira, tiasa janten urang ngandalkeun anu di luar diri urang tapi nu lepat. Bahaya. Didik murang kali geuning. Teu gampil eta teu gampil, seueur pergumulan. Sanaos murang kali teh berkah, tapi kan kedah dijamin kedah di tuyun kedatangan waler kumari kitu relevan. Anu kadua nyaeta urang kedah ngiring suantena. Relevan anu kaduanya eta urang teh sanes jalmi anu tiasa kuat nyalira. Urang teh kedah turut tumut sakumaha anu diarahkeun ku Gusti. Teu aya kamampuan anu ngajamin urang baris hirup leles kajabi ti sakumaha panuyun Gusti. Salaku pangangon. Tah kitu. Aduh. Kadang hatur nuhun pisan. Sami-sami. Obrolan urang teh raoseun janten urang dipaparin pencerahan lah. Perkawis pangangon nu bomela ieu eta leres-leres Gusti Yesus anu tos korbankeun dirina kangge urang-urang sadaya. Anjeunna tos dinubuatkeun nya diramalkeun tebih satu acan. Leres pisan, leres pisan. Pamirsa, mung sakitu obrolan ti Gentra Kahuripan dinten ieu perkawis pangangon nu bumela. Upami aya keneh patarosan ti pamirsa mangga kintunkeun wae. Ngalangkungan SMS, nomor SMS anu aya di layar kaca pamirsa. Mugia obrolan ieu janten berkah kangge pamirsa sadaya. Cag sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu.